Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Alhamdulillah emang didanget ieu tiasa nepungan deui dulur dangu sadaya dina acara dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Hampura anu kateda ti emangnya dongengna rada lat-latan ieu supados di lembur emang mah nuju ngagebret hujan dikiriman cai mani agung cai nage bilebet rompoke nepikeun ka satuur nyaeta cai banjir. Kukituna urang sadaya di dieu ulah bosen-bosen siling duakeun mugia urang aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, dipasihan awak cager bager, dikucuran rizki nu ageng tur halal, tangtuna pakasaban oge, anu nyaman, anu tentrem, ditebihkeun tina balai oge musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kangge dulur dangu sadaya anu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Oge satia ngarojong, satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun pisan ka dulur dangu sadayana. Oge kanggo dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di-subscribe, ditoel tombol loncengna supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret kolom komentarna, di-sharekeun, dibagikeun di sosial media, WA na, Instagram na, sajabana. Kukituna hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu tos ngarojong channel emang. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut bagian anu ka-37 yasana Kidagar. Hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Juragan Barkah anu kakarak bisa nempo deui, nempo si Kunti geus kapanggang dina batang tangkal sawo ku dua bambu runcing dina palebah dada jeung beteungna. Gancang Juragan Barkah teh maledogkeun bambu runcing anu dicekelna. Blower siut cerem. Si Kunti ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Sabab tarangna pisan anu katobros ku seseukeut bambu runcing anu dilempagkeun ku Juragan Barkah. Gur ngadadak awakna si Kunti kabeuleum ku seuneu anu ngabebela. Pas saterusna jirim Nyai Centring kumincir teh musnah. Ukur aya lebu bodas anu nempel dina batang tangkal sawo bareng jeung 3 bambu runcing anu nancep kana eta tangkal. Bah gawok anu harita geus nangtung nyampeurkeun ka tangkal sawo panonna nitenan lebu bodas dina tangkal. Kumaha bah, naha eta jurig teh bakal muncul deui? Tanya Pak RT. Moal manehna geus musnah walon bah gawok. Kumaha ayeuna pilampaheun urang bah?
Tanya Pak RT deui. Nu hiji geus musnah. Urang teang nu hiji deui. Di mana tangkal cangkring nu deukeut walungan teh? Di belah wetan, Bah. Di sisi leuwih buyut. Walon Pak RT. Hayu urang ka ditu. Pak RT nyabut bambu runcing dina tangkal sawo. Tuluy ngalengkah lempang deui dibarengan ku Bah Gawok. Atuh jang sumajeng juragan Barkah ge gancang nyabut bambu runcingna, tuluy gagancangan lempang nuturkeun Pak RT. Gancangna carita harita Bah Gawok sapara kanca geus tepi ka sisi walungan. Teu jauh ti saungna Mang Kosim, Bah Gawok neuteup ka saung. Tuluy tumanya ka Pak RT. Eta imahna saha? Eta mah lain imah, Bah. Tapi na saung bogana juragan Kosim. Walon Pak RT. Saung tapi mani agreng waweg kawas pila. Muhun, Bah. Hawa goib ti eta imah teh karasa kuat pisan. Pasti, Bah. Kuring mah yakin si Kosim teh muja muhit ka siluman. Sabab tisaprak si Kosim ngadadak beunghar, loba kajadian aneh di lembur teh. Kaasup maotna badega kuring. Mangke mete ya, Bah. Cek juragan Barkah. Bah Gawok unggut-unggutan tuluy ngahuleng sakedeung. Sigana masalah dua jurig ieu ge aya patula patalina jeung eta jalma. Bah Gawok ngagerendeng kawas nyarita ka dirina sorangan. Maksud Abah teh si Kosim, Bah? Enya aya kakuatan siluman anu rongkah muancar tina eta saung, leuwih rongkah tibatan makhluk kunti jeung genderuwo. Kira-kira siluman naon, Bah, nu dipuhit ku jaragan Kosim teh? Jang Sumamilu tumanya. Abah teu bisa mastikeun sabab eta makhluk mindingan dirina ku kakuatan gaibna, sangkan teu katoropong ku batur. Kakuatan taropong batin Abah teu sanggup pikeun nembus eta kakuatan. Walon Bah Gawok. Paling ge eta siluman buhaya, Bah. Anu harita nandasa badega kuring. Cek juragan Barkah. Bah Gawok teu ngawalon. Manehna malik ke arah tangkal cangkring badag di sisi walungan anu harita ngadadak oyag. Nutiluan gancang malik ke arah tangkal cangkring. Gelebug, seor, angin nyeor, niup manitari, tatangkalan ting palalenod. Cung, ngadadak kadenge sora anjing babaung. Blik, blik, blik. Kadenge sora lengkah anu berat. Sakabeh jalma nu nangtung di sisi walungan kabeh ngarenja greuwas sabab harita kadenge aya anu nyarita sorana badag handaruan. Wawadianan sia Gawok make datang ke tempat kaula. Ulah gede hate pedah kaula bisa eleh tadi burak. Eta mah kusabab kaula ngelehan bae. Sarta aya di neraka badagna manusia. Tapi ayeuna
Ulah miharep anjeun bakal salamet Gawok. Bah, genderuana datang bah. Kumaha yeuh? Ceuk Jang Suma bari culang cileung. Tenang kabehan sing tenang. Tegerkeun hate, kuatkeun iman. Ceuk Bah Gawok, tuluy Bah Gawok teh ngagero. Wehehehe. Gede huntu anjeun mah genderuwo. Awak we badag tapi leutik burih. Mun bener anjeun wani, wayo ngajirim di hareupeun kuring. Sang harupan yeuh si Gawok. Bah Gawok ngahualkeun sarta malik nangtang ka genderuwo Dongga Bawu. Kurang asem anjeun Gawok. Ngareken kaulah hayam kampung. Babari ari anjeun geus teu sabar pikeun pindah alam mah. Jelegedeg ngadadak Dongga Bawu ngajirim di hareupeun tangkal cangkring. Awakna jangkung badag buluan saawak-awak. Sirahna papak jeung pucuk cangkring. Panona beureum ngempur hurung neuteup ka Bah Gawok. Pak RT Jang Suma jeung Juragan Barkah mundur lalaunan ka satukangeun Bah Gawok. Najan diteger-teger ge kabehan teh hatena ngarasa seber. Nempo jirim genderuwo anu sakitu pikasieunana. Sok Gawok, anjeun rek kumaha ayeuna? Pilih ku anjeun, taluk ka kaula sarta nurut kana sakabeh parentah kaula, atawa jadi eusi beuteung kaula. Bah Gawok malik ke arah Pak RT Jang Suma jeung Juragan Barkah. Tuluy mere isarah ku ungeuk nu tiluan surti. Kabeh ungeuk tandani ngarti kana isarahna Bah Gawok. Bah Gawok harita malik deui ka Dongga Bawu. Kuring milih ngadu jajaten jeung anjeun genderuwo. Serang! Bah Gawok ngagero mere komando. Nu tiluan gancang ngalempagkeun bambu runcingna. Sewang-sewangan. Blower! Wut wut wut! Tilu bambu runcing ting blesur ngarah kana awakna Dongga Bawu. Trak trak trak! Betok betok betok! Tilu bambu runcing awi koneng teh parotong sakabehna. Sawaktu ngahanca awakna Dongga Bawu. Kawas budak bolon aranjeun mah. Make ngandelkeun cocolek tarasi model kitu. Pikeun ngalawan kaula. Dongga Bawu ngagak-gak seuri. Nyata awakna weduk teu bisa ketembus ku bambu runcing. Dongga Bawu harita niup ke arah jalma opatan. Aya galombang angin tarik anu nyapu Bah Gawok Pak RT Jang Suma jeung Juragan Barkah. Opatanana raceleng meceleng ka tukang. Labuh tinggulitik kawas daun kasapu ku angin. Jang Suma katindihan ku awak gendutna Juragan Barkah. Sedengkeun Pak RT nyang saya dina rurungkunan. Bah Gawok nangkarak bengkang dina taneuh bajuna kalotor. Leungeunna Dongga Bawu harita ngaragamang rek ngaranggem awakna Bah Gawok. Tapi Bah Gawok teu cicing. Gancang ngalolos keris tina cangkengna. Keris hideung eluk 7 teh ditojoskeun kana dampal leungeunna Dongga Bawu. Cerep! Waduh!
Dongga Bawuk ngagero, manehna narik leungeunna. Tatu dina leungeunna ngebul, ngelunkeun haseup hideung. Bah Gawok gancang ngagajeleng, keris pusaka ditojoskeun kana beuteungna Dongga Bawuk. Hiu, cerem. Aduh, tobat. Dongga Bawuk ngaceak. Tatu dina beuteungna katempo marong kawas seuneu durukan. Gur, aya seuneu anu ngadadak hurung tina tatu dina beuteung jeung leungeunna Dongga Bawuk. Beuki lila seuneu teh beuki ngagedean ngahuru sakujur awakna si genderuwo Dongga Bawuk. Bah Gawok mundur ngajauhan, ngadeuketan ka Pak RT jeung batur-baturna anu geus ti heula mundur ngajauhan. Panas, tobat, panas. Ampun, kaulah ampun Gawok. Waduh, panas. Dongga Bawuk gegerungan nahan hawa panas tina seuneu anu ngabeuleum awakna. Pas seuneu anu sakitu ngabebelana teh parem. Jirimna Dongga Bawuk oge ngaleungit. Nu nya sakiwari tumpukan lebu bodas diurut nangtungna Dongga Bawuk. Alhamdulillah, musnah oge akhirna mah. Bah Gawok ngagerendeng tuluy narik napas panjang. Nu sejen ngarahuh tuluy ngarucap alhamdulillah. Hebat bah, Abah bisa ngamusnahkeun 2 jurig anu ngaganggu ka warga lembur. Ceuk Pak RT, ulah wakabungah. Abah masih ngarasakeun aya hawa siluman anu datang. Waspada, ceuk Bah Gawok, leungeunna masih nyekel pageuh keris lodra paksa. Seor, seor. Angin niup tarik deui. Langit ngadadak angkeb, mega hideung pagulung-gulung nutupan bulan anu bieu moncorong nyaangan peuting. Kaayaan jadi remeng-remeng. Cai di walungan ngadadak motah. Ombak datang pagulung-gulung nembragan ka sisi walungan. Hawa beuki karasa tiris. Geus kitu gebret hujan ngadadak turun maning ngagebret kawas anu dicicikeun ti langit. Nu opatan awakna kabeh jibrug ku cihujan. Pak RT ngadeuketan ka Bah Gawok. Bah, kumaha ieu Bah? Naha urang mulang bae ka lembur Bah? Ceuk Pak RT anu hatena salempang nyaksian alam anu ngadadak rubah. Bah Gawok teu ngawalon, manehna leungeunna kalah kanunjuk ka arah walungan. Kabehan neuteup ka arah walungan anu harita caina motah. Dina remeng-remengna peuting oge rapetna cihujan anu turun. Kabehan nempo aya anu keur gugujubaran di tengah leuwih. Teu jelas naon anu keur gugujubaran teh, tapi sakolebat jang suma anu panonna paling awas nempo kokolebatanana buntut buhaya badag pisan. Waduh, buhaya eta mah Pak RT. Ceuk jang suma bari ngusap-ngusap beungeutna anu baseuh ku cihujan. Boa-boa buhaya siluman anu harita mawa mangkemed teh ya. Ceuk Pak RT leungeunna dibeberkeun tuluy ditempelkeun kana tarang sangkan bisa nempo ka jauh teu pati kaganggu ku simbeuhan cai hujan. Bener teh, buhaya hideung eta mah nu mawa si kemed. Ceuk Juragan Barkah. Sakadang buhaya teh nyoloyong ka sisi tuluy hanjat ka darat. Jelegedag jirimna rubah
jadi jirim manusia satengah buhaya. Pangawakan anak kawas jalma mibanda leungeun jeung suku sarta nangtung kudua sukuna. Tapi beungeutna monyong persis beungeut buhaya. Di satukangeun bujurna oge katempo aya buntutan. Buntutna buntut buhaya. Sakujur badana sisitan kabeh. Sisitna warna hideung. Eta makhluk teh make pepakean kawas ponggawa hiji karajaan. Sirahna aya hiasan tina logam kuningan sari. Make rompi hejo anu dihias ku sulaman emas di sisina. Kahandapna make calana pangsi hejo. Bebeurna batik loreng sarta aya keris anu sarangkana tina kuningan sari nogel dina cangkengna. Hujan ngadadak raat, ukur girimis leutik anu teu pati ngaganggu kana tetempoan. Kiwari kabehan bisa sidik kajiri makhluk siluman buhaya anu harita ngajegan nangtung 10 lengkah di hareupeun maranehna. Urang papanggih deui bajul ireng teu jauh tina sangkaan. Nyatana pihak anjeun anu jadi dalang kaonaran pikeun lembur sugih mukti. Ceuk Bah Gawok nyarita kana eta makhluk. Anjeun wawanianan teuing Gawok tepi dangtang ka pihak kaula. Kapaksa kaula datang pikeun ngahukum anjeun. Sabab anjeun geus nandasa 2 warga kaula. Nyaeta Nyai Centring Kumincir jeung Dongga Bawuk. Maranehna anu geus nyieun masalah ti heula ngaganggu ka warga lembur sugih mukti tepi katimbulna korban jiwa. Nya kapaksa kukuring dibasmi sabab maranehna teu daek ngeureunnan kalakuanana. Walon Bah Gawok, eta mah alasan anjeun. Kami anu ti heula nempatan ieu wewengkon malah mangaratus-ratus taun samemeh bangsa manusia ngababakan nyieun lembur ieu tempat. Jadi kami boga hak pikeun ngalakukeun naon bae di ieu tempat. Gusti Allah nyiptakeun manusia pikeun jadi khalifah di alam dunia. Sedengkeun hak anjeun mah di alam gaib. Ulah dihijikeun sabab beda alam. Manusia mah nempatan alam nyata. Boga hak rek kumaha bae di alam nyata. Jelas teu ngarusak ka alam gaib. Tempat anjeun moal kaganggu sabenerna mah ku ayana manusia ngababakan nyieun lembur di dieu. Kajaba meureun aya manusia anu ngahaja asup ka alam gaib pikeun ngarusak tempat anjeun. Kakarak manusia anu salah sakuduna urang hirup sauyunan. Napsi-napsi bae kami ngariksa alam nyata, bangsa anjeun ngariksa alam gaib. Kabeh manusia mah pinter nyarita kawas anjeun Gawok. Kawas nu nya ngariksa. Nyatana nu bener mah lain ngariksa tapi ngaruksak. Tutuwuhan jeung kakayonan dituaran tepi ka gunung-gunung bulistir. Eusi bumina dicokotan tepi ka tanuh tinggorowong. Batu dicokot, keusik dicokot, sagala dicokot. Eta teh lain ngariksa tapi ngaruksak. Tangtu bae kami kaganggu. Jadi wajar lamun kami rek nyokot deui tempat kami anu baheula. Eta mah alasan bangsa anjeun. Nu jelas mah bangsa anjeun teu seneng ningali bangsa manusia hirup tentrem. Sabab memang geus sifat jeung tugas bangsa anjeun pikeun ngaruksak akidah saloba-lobana bangsa manusia. Sangkan bangsa anjeun engke loba batur di naraka. Gawok,
Ayeuna kaula ditugaskeun nyang kalak anjeun sarta dibawa ka nagara kaula. Ayo milu ayeuna keneh. Atawa kaula make jalan kasar pikeun ngaringkus anjeun? Sok bawa kuring ari anjeun sanggup mah ngaringkus diri kuring. Kurang ajar anjeun. Ulah kaduhung lamun ukur lelembutan anjeun nu dibawa ku kaula. Taya bayana kuring mah geus wareg hirup di alam dunia teu dipaehan ku anjeun ge moal lila kuring bakal paeh ku sorangan. Nu penting pikeun kuring najan awak ajur tutumpuran kuring aya dina jalan melaan bangsa kuring dina nanjeurkeun kabeneran. Hahai tot waktosna tanya kapan dulur dangu sadaya emang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah supados tiasa patepang dangu deui dihanca dongeng anu salajengna. Teu kirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan. Boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap kecap bahasa Sundana. Oge emang miharep mugia ieu dongeng tiasa janten pang beberahmana janten rencang di waktu luang bari ngarongkong gelas cikopi pilelean sapunyere pegat simpai paturai patepang deui urang pulungan anu saena anu endahna anu bagusna anu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang saja undur diri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.